Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra kaum dangu sadaya, wilujeng tepang deui seram singkuring Mang Jejen. Tangtos naga dina pidangan dongeng Sunda nu ngabantun judul Jurig Panganten bagian ka-4. Kumaha ieu terasna jejer carios Jurig Panganten? Hayu urang sami-sami dangukeun. Sanggeus aya di luareun pakarangan imah, Angga ngahirupkeun kamerana, tuluy ditojokeun ka imah panganten. Kaayaan matak pikakeungeun, hawar-hawar kadenge suara anjing rageg patemalan. Malah aya nu babaung sagala. Angin peuting matak nyelecep kana awak, tapi Angga teriuk-riuk boga rasa kasieun. Kalah beki jongjon nyidik-nyidik monitor kamera nu dipihara Jurig Panganten aya nembongan. Tapi sanggeus sawatara lilana nungguan nu dipiharep teh betaya nembongan, malah teu kadenge sora-sorana acan. Angga beki panasaran, tuluy ke katarepan asup ka jero pakarangan. Sanggeus aya di hareupeun panto imah, kalayan ati-ati Angga mukakeun panto, tapi kaayaan panto teh dikunci. Tuluy Angga ka katayepan deui malibir ka pipir imah. Kabeneran di pipir imah aya jandela nu geus eueuh kacaan. Angga noong ka jero imah. Barang noong ka jero imah, beut dekat nyalina naon da puguh kaayaan poek. Nanaon geuning, ceuk geurentes hatena. Kacaturkeun di imah Carmad. Carmad teu geunah cicing, ngadenge sora anjing nu rageg di sarada. Tarati sasari, malah aya nu babaung sagala. Kunaon eta anjing meuni rageg kitu nya Kang? Heueuh nyeta. Biasana sok nampa jurig ari rageg kieu teh. Komo aya nu babaung sagala mah. Gap, Carmad kana lampu senter, tuluy keluar imah, lampu dihurungkeun, tuluy ditojokeun ka imah panganten. Bareng jeung kitu, Angga rek ngalacat kana jandela, tapi ti arah imah Carmad aya cahaya lampu nu ditujukeun ka imah panganten. Angga buru-buru nyumput bisi kanyahoan. Siga nama si Mang Carmad tah nu nyentran teh. Uing kudu buru-buru init bisi kanyahoan. Ceuk geurentes hatena bari tuluy gura-giru ninggalkeun eta patempatan. Angga nyelah motorna, tapi motor teh teu daekeun hurung najan sababaraha kali diselah. Lah, jeung ngadadak kese diselah di motor teh. Angga kukulutus, sedangkeun Carmad beki ngadeuketan. Antukna Angga nyurung motor bari jeung dodongkoan, da bisi kanyawan ku Carmad. Sanggeus aya di jalan pakampungan, Angga reureuh heula, amekanana reng hapelan jug. Atuh da lumayan jauh ngadorong motor ti imah panganten nepi ka jalan teh. Jeung deui bisi kanyawan ku Carmad pangpangna mah. Lah, aduh, lumayan capek geuning. Tuluy Angga nyelah di motorna. Aneh ayeuna mah, motor teh ngadadak cek gur. Sakali nyelah jol hurung we. Alhamdulillah, ari tadi kunaon atuhnya. Kalacat, Angga naik kana motor. Barang dipajukeun, motor teh beut ngagaleong. Hampir we nabrak tangkal waru. Reg, motor teh eureun. Astagfirullahaladzim. Kunaon deui ieu teh? Bocor kitu. Angga meriksa ban motor, tapi ban teh eueuh nu kempes duanana ge. Teu kempes tapi sigana mah tadi kurang kaseimbangan meureun, pedah rusuh.
Kalacat, angga naik deui kana motor, tuluy diselah, durung motor teh disada. Bareng-bareng motor maju kalebakeun. Tapi aneh, motor teh beut kerasa berat, padahal dina pudunan. Puringkak, bulu punuk angga muringkak, beut siga aya nu milu dibonceng. Angga ngalieur ka tukang, barang dilieur ka tukang, tetela, taya sasaha, angga tuluy ngajalankeun motorna. Teu kacaturkeun di jalana, angga nepi ka imah teh kira jam 11 peuting. Ku siwel nyokot kunci imah dina saku jaketna, tuluy mukakeun panto. Barang panto dibuka, kadenge di kamar cai aya sora cai ngocor. Angga kerung bari tuluy nyarita sorangan. Saha eta di kamar cai? Angga lain sieun, kalah tuluy nyokot kamera dina jero ranselna, tuluy dihirupan. Angga kakatayepan ngadeukeutan kamar cai. Kamera ditujukeun kana panto kamar cai, tuluy eta panto dibuka lalaunan. Barang panto kamar cai dibuka, tetela eueuh sasaha kasampak keran cai ngocor, caina limpas dina biwir bak. Angga buru-buru nutupan keran. Saha nu ngocorkeun cai nya? Angga nginget-nginget sameme ini tadi beurang. Angga ngupahan maneh. Bawa manehna nu poho teu nutupan deui lantaran basa tadi beurang mah caina teu ngocor. Geus kitu mah angga tuluy ka enggon, tuluy ngagoledag. Reup we sare bakating ku cape. Isukna kirawan cihaneut moyan, angga kakara lilir, awakna karasa lalungse, sanggeus babatek tuluy kaluar. Barang kaluar ti enggon, angga kerung, lantaran kaangse seungit kembang malati. Angga tuluy ka kamar cai rek mandi. Barang mukakeun panto kamar cai, angga reuwas lantaran kasampak kembang malati patulayah siga aya nu tas mandi ku Cikembang. Astagfirullahaladzim, nah bet loba kembang malati ieu teh. Siga aya nu tos mandi ku Cikembang. Angga ngahulang sakedapan. Boa-boa Neng Lastri, jurig panganten teh ngadon milu mani di dieu. Angga ngomong sarangan, kituna teh bari tuluy mulungan kembang malati, tuluy diasupkeun kana kantong keresek. Sanggeus miceun kembang malati, angga asup deui ka kamar cai, terus ucul-ucul baju, gebrus, mandi nyalsenaker, siga taya kajadian nanaon. Keur jongjon mandi, panto kamar cai ujug-ujug aya nu ngetrokan ti luar. Angga tangtu reuwas lantaran di imah teh sasaha ukur manehna sorangan nyicingan. Saha? Eueuh nu nembalan. Angga gagancangan mandina. Beres mandi langsung dianduk terus make pakaian. Sanggeus kitu gancang keluar. Rek neang saha nu ngetrokan panto kamar cai tadi. Barang mukakeun panto kamar cai, tetela di luar teh taya sasaha. Sahanya Neng Lastri kitu ngeureun. Ceuk angga taya riuk-riuk kasieun. Sanggeus nitenan kaayaan, angga laju ka enggon deui. Barang ngaliwat ka ruangan tamu, ujug-ujug meja tamu ngageser, atuh puguh we. Angga kacida reuasna. Nyage angga teh jelema wanian, tapi ari ningali meja ngageser sorangan mah ngarempot oge. Kakaraheun yeuh ngalaman kejadian kieu. Meja ngageser bulak-balik, beuki dieu beuki motah.
Angga ngajengjen olohok mata simeuten ningali meja usik sorangan. Tapi teu katutuluyan, Angga tuluy nyarita. Saanjeun, Neng Lastri lain. Mun Neng Lastri sok geura nemongan. Barang Angga beres nyarita, nah atuh di kolong kursi panjang aya sora nu seuri nyekikik. Angga reuwas mitina mah. Tapi ana didenge-denge eta mah sora seurina Yono. Angga gancang naong ka kolong kursi. Nya we, barang ditoong ka sampak Yono keur ngagoler bari seuri. Gelo sia, maneh Yono. Yono kaluar ti kolong kursi bari teu kuat nahan seuri, tuluy diuk. Jugan mah nya we entos Yonan. Lain sieun, reuwas, sugan teh aya lini. Walah, sion mah sion we. Lain, ari ente asup jalan mana, Yon? Jalan mana? Nya jalan panto atuh. Tah, pantone ento ditulakan. Teu ditulakan. Waduh, poho wing teu nulakan panto. Bagating ku capek tuh da. Nya, urang assalamualaikum jeung pupuntenan henteu ditemalan. Barangna muka panto, geningan ento dikunci. Nya gos we, urangna asup sorangan. Ditinggali ka kamar teh, kamuna sarek keneh. Nya ti iraha asup ka imah. Gos lumayan lila tuh. Kela. Berarti nu ngaburkeun kembang melati di kamar saya teh ente. Nya, urang mah hayang nyao. Kamuna siot apa ento? Angga gogodeg ku kalakuan Yono. Aya kuniat jeung sieunan make ngahajakeun moal kembang melati sagala. Eta kuniat ngahaja moal kembang melati sagala ento niat urangna mah ento. Geuning eta make mawa kembang melati. Kabeneran we ieu mah Teh Yanti nitip pangbelikeun kembang melati. Teh Yanti mana? Teh Yanti tukang rias panganten, Lin. Nya. Oh, sugan teh Yanti tukang seblak. Walah, piraku kembang melati di seblak. Nya ento enak atuh. Nu enak mah kopi hitam tanpa gula. Lah, biasana gini yung sorangan. Uing rek salin heula. Angga tuluy ka enggon rek salin. Aryono tuluy ka dapur rek nyuh kopi. Tekung silila, Yono balik deui ka rohangan tamu bari mawa 2 gelas eusi cikopi. Tuluy disimpen na luhur meja, geek Yono diuk. Tekung silila oge, Angga keluar ti enggon bari ngarapikeun bajuna. Tuluy geek diuk na kursi. Aya naon, Yon? Isu keneh geus nyemah. Nya ento monang kitu. Lain teu meunang. Pansasarina ge sok sore, Lin. Pogo, urangna hayang nyao kabarna. Ditelepon teu aktif. Nya gos we, urangna ka dieu mungpung ngaliwat. Nya puguh, karek dicas bieu tuh HP-na ge. Jadi kumaha? Aya ente jurik panganten teh. Yono nanya penasaran, kituna teh bari gap kana gelas ti kopi tuluy diinum. Aya sigana mah. Nah, bet sigana, pan eta meureun aya buktina. Kaburu aya si Mang Carmad. Saha si Mang Carmad teh? Jurik? Lain, tapi urang dinya nu imahna deket jeung imah panganten. Emangna kunaon kitu lamun aya si Mang Carmad? Kudu nama atoh pan hayang aya batur. Ceuk Yono penasaran. Lain kitu, Yon. Sidik si Mang Carmad teh jalma barangasan. Mahnena teu satujueun lamun aya nu hayang nyaho ka jurig panganten. Lamun keukeuh urang maksa atawa kapanggih keur aya di imah panganten, tinangtu si Mang Carmad bakal nyieun tindakan nu leuwih kejem. Walah, nabet kitu nya. Ya goselah, ulah dituluykeun bisi celaka. Justru wing mah beuki panasaran euy. Ke malam Jumaah rek init deui ka ditu. Wayahna ente milu, Yon. Walah, moal bisa tuh waktuna ento nyekapan deui. Tos seep waktosna.
para mitra kaum dangu sadaya. Aduh hapunten, ieu lakon jurig panganten teh. Urang cekakeun heula dugi ka dieu nya. Kumargi waktosna tos teu nyekapan deui. Insyaallah ke dina pidangan anu kalima urang teraskeun deui. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.